Jadi itu dong si demong, ngekoler be, nanya. Hobe dai. Dong nama laleuseun amat tetep budak. Masih kumaha nam, goreng-goreng ya tak, babaturan urang ka ih. Be, aing ngomong, lah mosret, bulan puasa ya. Tah geus. Yuk. Mang. Kunaon sia leuseun amat. Puasa teh sia. Puasa lah dai. Memang sia tilok puasa. Ari sia mong, ari ngomong dicawo sekali ku aing sungut. Nyaho sia mong, kolot-kolot ngomong asal bae calangap ku Danil. Nah, saya ganggu aing be, kayaknya aing keur puasa sia. Atuh mong aing ge puasa. Jatek kitu-kitu teuing lah. Nyaho sia mong, geus geura udang. Naon kitu sia dai? Gas kieu bae, urang ngabuburitan daripada sia ngagoler bae doang bangke bayawak. Lah aing mah hulap dai. Geus hayu lah urang leuleumpangan. Boim aing mah leles boim. Hayu geus. Kemana ya? Sayo urang ngabuburitan ka mana be? Jangan kan? Boim aing mah beneran ya. Oke, Bang. Nah, tangkap baik. Ayo. Sia set, ayo naon ka dieu tumben amat. Hento di mah karasel, urang buburitan yuk. Buburitan ka mana, Ser? Ka mana be? Urang lelempangan. Karasel ka sawah-sawah. Atuh ge, tapi alda mah hayangna di jembatan. Hanggeus hayu. Ayo. Tumben sia, Ser. Sorangan bae biasa lagi jeung si Nisa. Keur magang di Tangerang, di sana. Tahun kamari mah puasa kenginaheun aya salaki keneh. Pemikiran kerjeng lebaran. Gara-gara si corona ya, salaki aing jadi mabur be. Aing buka puasa sorangan, sahur ge sorangan. Ieu lebaran kumaha ya aing kebeli baju moal ieu. Aya nu harulin ka imah. Dudak karere kabeh. Ulahkeun meulikeun baju aing jeung lebaran. Kerjeng sorangan ge raripu. Ada dari nuker berana. Nah, ono ku kepo. Nyaho si ono ku segala hayang bae. Kami anak kuritan ka jembatan, tapi nak nyampur teh lah heula. Ngilu ge. Lah, ku hayang milu bae sia. Geus kajen Ser, ajak bae karunya. Tapi sia diburi nya. Ayo. Siap. Tuh, teh lah tuh. Hayu ku urang ajakan buritan. Assalamualaikum. Salam. Alda, Serli, nekamarana, eta mau satpam sagala. Oh, biasalah mau buntut yang iluin bae. Hayu urang buburitan teh lah. Buburitan ka manana? Urang ka jembatan. Lah teteh mah geus kolot nu lelempangan lagi ararisin. Kolot ge herang kene teh lama. Lah ono mana bisa bae herang-herang. Oh, teh. Ih, si Ono kunyahuan bae kanu herang mah. Nyaho si Ono. Geus jarojong berek buburitan mah. Teteh mah kalau bapak gawean di imah. Oh, atuh ai moal mah. Hayu lah, Set. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Mang, kiraan ayo. Weh, boy mau kemana boy? Kamana be? Karena lagi ngabuburit. Karape aing mah bener boim yo ih. Lulus. Geus ayo, turun aing be lah. Kemana kek? Ya sebenarnya urang ka jembatan. Ayo. Ege.
Si ono laki-laki letoy. Im tuh di dia malen. Ngenaheun. Anginnya hiliwir. Iuh deui. Nah awak pun ngenaheun. Siapa dai? Ngenaun sih ngenaun. Atuh ieu ngomong-ngomong jam baraha? Pangrasa ti tadi urang pupulitiran bae. Coba nempo jam. Ngaranna ngabuburit. Mong. Ngomong-ngomong siapa nya sekolah ya? Ayo jembatan kira-kira tahun berapa mau dibangun? Tahun seberapa nya? Terus ya cicing di pasir mus bae ge potkeun teu nyaho. Tanya Boim, yang naon sih Boim? Namanya mah. Orang setengah genap Im. Dai, pira aku setengah gendep dai. Oh mong. Padahal mah kuek nya. Oh, aing buka di duluan ge separawek ieu ya dai. Tengah kawawa. Seru ae buat aing nyeri yo. Kawa si teu kawawa, lain sia bae mong dai anu sarua. Im. Naon? Tuh dong si Sherly jeung si Alda tuh. Bae apa? Tibuan. Oh, ja. Jaho. Kebeneran ya. Kebeneran naon dai? Kebeneran lah. Awak leuleus kieu mang jawawen hurung herang. Batal sia dai, puasa-puasa ngomong gitu. Batal kunaon Im? Jadi akan entuk aing. Dai, puasa teh lain nahan haus jeung lapar, tapi jaga pandangan. Betul, Mong? Betul. Sia maruna apik hirup. Alda, arek ka mana Alda? Sembilan bae. Iya, arek buburitan. Kebeneran dah, kami ke buburitan di dia. Atuh geus bae di dia barengan. Embung lah bising batal puasana. Bulan puasa, udah deket-deket jeung nu lain muhrim. Enggak, saya mana ka ditu, saya ulah ilu nya. Tah, aja kan tah si Ona tah. Udah digalakan. Aing. Gara-gara sia si Mong. Awak aing jadi hapek. Aturan medekeun si Alda ngabuburitan di dieu. Nyaho sia Mong, sia tulak mandi meureun. Pan sia dai nu ngajakan aing dai. Geus tah sia duaan di dieu jeung sono. Tah, tangguhan jematan di dieu nya sampai magrib. Ayo Im, ngobrol balik. Sia si Ilun aing bae lah. Ono, saya di dinya bae nya sampai ka magribnya. Aing dikelun budak. Ilu, Pak.